Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagian anu ka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngerah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka salapana. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Peuting beuki jero. Lampu-lampu kota Bandung baranang lir reuteumna bentang-bentang anu pating karetip ngahias langit bengras. Tapi teu kitu pikeun Raden Samar. Sabab dirina masih ngarasa poekeun uteukna, masih keneh can ngarti ku tingkah paripolah manusia di jero diskotik tadi. Sanggeus kaluar ti diskotik, Raden Samar ngarasa lieur, alatan ngadenge tarikna sora musik jeung bau inuman anu matak nyelekit. Manehna ngalengkah leumpang lalaunan sapanjang trotoar. Angin peuting ngahiliwir, ngoyageun daun-daun tangkal di sisi jalan. Reg Raden Samar eureun di handapeun lampu jalan. Nyang hareupan kalangkangna sorangan anu manjang dina aspal base. Astagfirullahalazim. Ieu dunia manusia teh aneh pisan. Meureun eta anu disebut mabok teh nya. Nyah teuing komo mun ninggang di awewe teu kabayang kumaruksakna. Cis kacang buncis nyengclek baliung batu asahan. Ih nu geulis kitu gawe diriung kulobaan pada ngasaan. Moal teu ateul tapak batur. Gerentesna Raden Samar bari ngusap beungeut.
hatena teu tentrem. Bayangan neng mita ujug-ujug mucung hul dina pikiran. Beungeut neng mita kagambar nalika panonana teu pinuh ku harepan ka manehna. Tapi barang jeung eta aya deui bayangan sejen ngahudangkeun rasa sonona, nyaeta bayangan indung bapana nu aya di karaton Surasoan. Sabot keur kitu ti palebah tungtung gang sempit. Dua urang lalaki pating koloyong nyamperkeun ka Raden Samar. Matana beureum muncereng. Dina leungeunna nyekal peso balati. Dina sungutna santer ku bau jurig. Salah saurang di antara nu dua jol nyentak ka Raden Samar. Sorana rada kacau alatan kapangaruhan ku inuman keras. Sedangkeun batur narikat nodongkeun peso balatina kana beuheung Raden Samar. Sok eta serageun dompet sia. Aduh, ngaing ngurang keneh hayang nambah deui deuleu. Serageun dompet. Aduh. Dompet. Nah, dompet teh Kang. Kuring mah teu nyaho karek ayeuna ngadenge dompet teh. Kurang ngajar. Ulah ngeureus ya. Piraku sia teu nyaho dompet teh. Sok gancang sarakeun. Bisi diturih ye urat beung ku peso aing sia sarakeun dompet. Sambung baturna anu nodongkeun peso. Bari semu ditekenkeun. Alhamdulillah. Sambung baturna anu nodongkeun peso bari semu ditekenkeun kana beuheung Raden Samar. Tapi kilang kitu Raden Samar kalakah nyengir jiga eueuh kasieun. Keulah lur, ulah waka ambak kieu atuh da. Bener kuring mah teu nyaho dompet. Cikan nu kumaha ari dompet teh. Kemun geus nyaho ku kuring dibere. Ieu bisi hayang nyaho nu kieu ngara dompet teh deuleu sia. Bogan teu nu kieu. Temal si lalaki bari ngaluarkeun dompet lepetna ditembongkeun ka Raden Samar. Oh, pan eta boga dompet. Nah, jadi menta ka kuring atuh. Geus we atuh pake nu sorangan heula ulah mentakan uing. Kapan ieu mah aya ge eueuh eusian sia dasar belegug. Aing mah butuh sote eusina. Sia boga teu eusi dompet. Keke. Ari eusi dompet naon kitu lur? Buah egang sugan. Edan ieu jelema teh lur euy. Ieu ari dompet teh biasana sok dieusian duit deuleu. Mun boga sia duit gancang serahkeun kabeh ka ngaing duaan sia. Oh, jadi aran jendoan teh butuhna duit. Ari panyat teh dompetna. Hampura tuh teu boga kuring mah duit teh lur. Ceuk Raden Samar, najan sabenerna manehna mampu ngayakeun duit. Tapi pikirna ari ukur keur meuli inuman teu pararuguh mah moal aya mangpaatna. Alah, dasar edan sia. Lamun eueuh ieu rasakeun ieu. Kumaha segeutna tungtung balati aing sia. Ya. Kitu ceuk eta jalma nu saurang bari kentak ngadedetkeun peso maksudna rek nurihkeun balatina kana urat beuheung Raden Samar. Krak. Nepi ka 3 kalina peso balati hantam diturihkeun kana beuheung Raden Samar. Tapi naon anu kasaksian ku eta 2 jalma estu di luar pikiranana. Sanajan ditekan sakuat tanaga balatina teu mampu nembus kana teuasna kulit beuheung Raden Samar. Kanyataanana
tong broning nancep dan nu puguh mah beso balati teh kalakah milai nepi ka seseukeutna mali tapi kana gagangna atuh puguh we eta dua jalma barandalan teh jadi calangat kawanina dumadakan leeh tuurna ngaroroncot calanana baseuh alatan babat ki'i komo nalika Raden Samar ngahaja ngaheureuyan harita Raden Samar jirimna ngaradak ngaleungit tuluy nembongan deui dina rupa buta hejo bari dina kayaan calawak cigarek ngegel assalamualaikum ampun juri kabur mana culon mana wetan gitu cek eta dua barandalan pating gorowok tuluy pating balecir bari dumalik deug lumpat deui ka gang leutik nempok kitu Raden Samar jadi ngabarakatak seuri jiga sugemanaker seurina handaruan meupeskeun suremna peuting di kota Bandung teu lila ti harita saenggeus jirimna balik deui jadi jajaka kasep hawa di sabudeureun eta tempat robah angin ngaradak eureun kayaan di jero kota Bandung teu pati rame bubuhan geus liwat tengah peuting Raden Samar harita masih ngajanteng handapeun lampu merkuri sedangkeun ditungtung jalan sempit palebah popojok wangunan anu kacaangan ku remeng-remengna cahaya lampu katempo hiji lalaki kolot make jubah hideung iteukna nancep kana lemah panonna moncorong hejo semu herang jelas eta lain panon manusia biasa Raden Samar surti kana kayaan makana manehna gancang corelat muru nyamperkeun ka eta aki-aki corelat teu kungsi sakiceup Raden Samar geus aya hareupeun eta lalaki jubah hideung putra mahkota tetela hidup betah di alam manusia putra mahkota cek eta aki-aki sorana tenang tapi ngageterkeun dada patih jagatna lah anjeun datang deui aya pikrasaeun naon paman patih Raden kula diutus pikeun nalingakeun gurak-gerik salira syukur-syukur lamun pangresa Raden tiasa sumping ka karaton dina danget ayeuna kene Raden paman patih anjeun geus alus milik kulantaran kabeneran pisan poe ieu kula aya paniatan rek balik heula nepungan ama jeung ambu di Surasowan Patih Jagatna lah seuri leutik tanda sugema waktu ngadenge omongan kitu ti Raden Samar hatur nuhun Raden saya pisan tah pamaksadang teh hayu atuh urang sasarengan ayeuna ka dituna sareng paman Patih Raden Raden Samar ukur unggul satuluyna eta dua makhluk bangsa jin teh laju pating belesat ka jomantara nembus wates antara alam manusia jeung alam gaib caturkeun di negeri jin Surasowan panon poe isuk harita cahayana koneng bengras lir emas sinanglingan sora manuk recet di sarada bari pating galeber haliber alentrep dina dahan tangkal kana dahan tangkal anu sejen deui kana dahan kai nepi ka pindah tempat kana puncak menara masjid anu ngajungkiring jarangkung kaayaana poe harita mah estu matak guliga hate pikeun sakabe pangeussi nagri Surasowan
khususna Prabu Samarkanda jeung Prameswari Sri Kandini lantaran kiwari putra mahkotana nyatana Raden Samarkakindareswara atau Raden Samar geus datang deui ka karaton. Bagea anaki, bagea. Nah menilami-lami teuing ulin teh. Ibu mah jeung Rama hidup. Menitara tibra sare ti saprak ngadenge beja ti para utusan. Yen hidup teh eker ngalanto di alam manusia. Kitu ngandikana Ratu Sri Kandini bari ngarangkul putrana nu karek jol pisan datang. Kasep anaking yeuh ulah rek luluasan lunta ti alam manusia. Amama kacida melangna lantaran bisi kumaona. Syukur ayeuna hidup boga niat hade balik ka lemah cai nepungan ama jeung ibu hidup. Hapunten ama, ibu, hapunten. Rehna abdi tos ngariweuhkeun ngajantenkeun mana salira tagiwur. Tapi sing percanten kumargi abdi oge masih kene tiasa ngajagi diri ama. Walon Raden Samar semut tungkul cumaritana. Dihambura pisan ku ama jeung ku ibu. Syukur lamun hidup masih kene bisa ngajaga diri teu kaluar tina aturan. Maklum kapan cek beja mah di alam manusia teh loba pisan gogoda jeung dodojana. Teu kaup ipis iman komo lamun diparengkeun loba harta dunia teu saeutik jalmana teh gebrus kana lamping kamaksiatan. Laras pisan eta teh ama. Malahan seueur pisan keanehan di ditu mah. Malah mah keanehan eta teh can pernah kapendak di nagri urang mah ama. Nah kunaon atuh hidup jika betah pisan di alam manusia ari loba keanehan mah. Lain gancang mulang. Arek kumaha coba mun aya nu ngabobodo atawa nipu. Pan bisa barabe meureun. Alhamdulillah teu aya ari nu nipu mah ibu. Da nya kitu abdi teh pendak sareng bangsa manusia hade hatena. Malah dugi ka abdi ngawengi kenging sabaraha dinten di bumina ibu. Sakitu manusana anu geus ngempihan hidup ama jadi hayang nyaho. Tanya Prabu Samarkanda ngahaja maehna nanya kitu sabab hatena geus beda rarasaan. Pami jenenganna nama Mita ama. Sedangkeun nami Ramana Pasugara ibuna teh Rati ama. Walon Raden Samar sajujurna sedangkeun pikeun Prabu jeung Prameswari hatena beuki tambah yakin yen anakna kiwari bogaeun bebereuh ka bangsa manusia. Paingeun atuh hidup nepi ka betah di alam manusia. Baru kanan boga kawauhan di ditu teh nya. Kade sing waspada ulah percaya teuing ka bangsa manusia jalu. Ama teh ngarepkeun kareupna aya kejadian anu teu dipiharap. Insyaallah moal ama. Hapunten abdi. Hapunten sakali deui. Rehna dina waktos ieu teh abdi bade sakantenan nyarios sareng nyuhunkeun widi ka ama sareng ka ibu. Prabu Samarkanda jeung Nyi Ratu jadi silih reret. Nalika Raden Samar ngomong kitu teh satuluna Nyi Ratu gancang tumanya. Rek minta idi naon deui atuh ayeuna Kasep. Ibu mah asa teu ngarti. Rek minta widi naon deui.
kapan salira teh karek oge datang. Buah-buah hidup geus kagoda ku wanoja bangsa manusia. Hapunten anu kasuhun ibu ama. Sanes hartosna abdi kagoda. Tapi ieu mah saleresna abdi hoyong nulungan eta wanoja tina kahirupan ruksakna supados tiasa cicing nincak dina jalan anu lempeng ama. Kumargi sateu acana pergaulan eta wanoja teh kacida parnana. Maklum manehna tiasa disebatkeun jalmi beunghar. Mung nya kitu sepuhna kirang marhatoskeun kana kahirupan eta wanoja. Antukna eta wanoja teh janten kabablasan, bebas teuing. Dumasarkan hal eta santosna anjeunna wano sareng abdi. Alhamdulillah kabiasaan gorengna sakedik-sakedik tiasa dileungitkeun ama ibu. Ceuk Raden Samar rada panjang lebar cumaritana. Sementara Prabu Samarkenda tarangna jadi kerung, uteukna nyoba neguh kana maksud sabenerna anakna. Jadi maksud hidup ayeuna teh meureun rek minta idin supaya ama jeung ibu ngidinan hidup rarabi jeung eta wanoja. Leres kitu pisan ama. Kumargi abdi ngaraos salempang bilih eta wanoja teh ancilup deui teuleum kekerebekan dina dunya hideungna. Kajabi ti eta abdi ditaros ku sepuhna bade leres miharep henteuna. Nya kapaksa abdi ngawaler sajujurna ama. Lang sajongjongan mah Prabu Samarkenda jeung Nyi Ratu Sri Kandini taya nu meungah. Nah hatena masing-masing jadi pinuh ku kabingung. Pilihanna lir ibarat buah si malakama. Sabab lamun nepi ka anakna diidinan rarabi jeung bangsa manusia. Tangtuna eta ngarempak adat karuhun. Rianti eta saha nu bakal neruskeun tahta karajaan lamun seug anakna aya di alam manusia. Sedangkan lamun teu diidinan ujung-ujungna Raden Samar pasti kabur deui bari jeung duka iraha balik deui oge ka eta nagri. Katempo harita Prabu Samarkenda narik napas panjang. Najan berat tapi daek teu daek dirina kudu nyieun kaputusan. Anaki jimat awaking ieu regepkeun jalu. Dina waktu ieu ama lain ngidinan rarabi jeung bangsa manusia jalu. Tapi masalahna saha nu bakal neruskeun ieu tahta karajaan lamun teu kudu dihidap salaku putra mahkota. Dumasar kana hal eta ama moal bisa ngidinan lamun hidup rek salilana pacampur jeung bangsa manusia. Kajaba lamun hidup daek narima kana syaratna jalu. Mangga kantun sebatkeun naon syaratna ama. Ukur 5 tahun kontrak hidup aya di alam manusia. Wayana lamun hidup geus nepi kana waktuna, hidup kudu balik deui pikeun jadi raja di nagri. Kumaha lamun kontrak hidup sakitu setuju atawa henteu jalu. Kalayan teu loba mikir panjang deui, Raden Samar tuluy nyalujuan kana syarat tiramana. Kusabab pamikirna dina waktu 5 tahun meureun cukup pikeun ngabingbing Neng Mita supaya kahirupanna leuwih hade. Mangga abdi nampi kana syarat ti ama eta. Hatur nuhun ama ibu kana kasayanana abdi kalintang bingahna. Kitu harita pungkasna paguneman antara Raden Samar jeung Ibu Ramana di Karaton Surasowan.
Dua poe ti harita satuntasna balik ti nagri Surasowan. Raden Samar teu langsung nepungan yang mita, tapi dina lalampahanana maehna ngadon turun di hiji pakampungan kumuh nu aya di sisi kota Bandung. Ngahaja turun di tempat eta kulantaran waktu keur di awang-awang. Manehna ngadenge aya sora awewe ceurik manika nyerian. Bener pisan, nalika dirina ngajirim deui jadi saurang jajaka. Di eta tempat teu jauh ti tempat nangtungna. Aya dua laki jarangkung gede keur tulak cangkeng. Bari hahaok ka saurang awewe. Sedengkeun disagigireun eta awewe aya budak wanoja kira-kira umur 20 tahunan keur ceurik bari nyuuh kana lahunan indungna. Atuh Raden Samar gancang nyampeurkeun sabab ngarasa watir nempo eta awewe meuni kokompodan saking kusieuna. Aya naon ieu teh Kang? Masalah naon? Punten, lamun kuring ilu biung. Tanya Raden Samar ka eta dua urang lalaki anu keur nulak cangkeng. Tapi karek oge Raden Samar nyarita kitu. Na atuh teu kanyahoan. Ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.